Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Patepang deui dinten ieu dinten Kemis kaping 8 Januari 2026. Masih dina suratul kahfi ayat ke 107 na. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu inna arisanyana alladzina itu jama-jama amanu anu beriman teh beriman kanaon kana rukun iman anu genep nyata iman ka Allah ka malaikatna Allah ka Rasulullah kana kitabna teras ta eta iman anu genep wa amilus solihat jeung beramal soleh teh anu kumaha nyaeta ngamakeun rukun Islam anu 5 sahada salat zakat puasa jeung sajabana eta kalebetna amilus solihah. Saterasna kanat maka bukti itu jama-jama lahum eta tetep pikeun itu jama soleh anu iman anu Islam disadiakeun ku Allah naon jannatul firdausi nyaeta surga paradis surga paradis teh surga anu pangluhur-luhurna anu pangnikmat-nikmat nujulan eta teh diturunkeun ka Allah disadiakeun pikeun jama-jama anu amanu wa amilus solihat tah eta ganjaranana jama-jama anu iman jeung beramal soleh. Saterasna khalidina fiha bari langgeng itu jama-jama anu soleh anu beriman Islam fiha dina itu sawarga firdaus la yabguna jeung teu hoyong ma ibu teu hoyong naon anaha tina eta surga teh hiwalan teh kana pindah tempat ku nikmat-nikmat mah hoyong pindah mah hoyong hiwalan mah hoyong tahwil tina ieu tempat ka tempat sajen ku nikmat-nikmat hoyong di dieu we saumur-umurna kitu. Saterasna kul bejakeun ku anjeun Muhammad laukana lamun teh bukti al bahru sakabeh lautan nu aya di dunia ieu midadan dijieun tinta li kalimati robbi pikeun nuliskeun kalimat robbi pangeran kuring atawa ilmu Allah dituliskeun dina kertas ku eta tinta na lautan sakabehna la nafidal bahru tangtuna baka seep habis eta bahru lautan tinta lautan mangsi qabla antam fada samemeh seep kalimatur robbi nyaeta kalimat Allah ilmu Allah ku agung-agungna ku seueur-seueurna ilmu Allah. Ilmu urang mah ibarat setetes air di lautan atuh mun dibandingkeun sareng ilmu Allah. Walau jina jeung lamun teh mah didatangkeun bimislihi seperti lautan nu aya di dunia ieu sadayana aya di lautan sami sareng ieu dunia madadan sebagai tinta tangtu moal cekap pikeun nuliskeun ilmuna Allah. Kul bejakeun ku anjeun Muhammad saur Allah innama ana basyarun innama ari yaktosna sanyana ana ari kuring saur Kangjeng Nabi Muhammad kitu artoskeun basyarun sarua jelema jiga mislukum jiga anjeun boga ka nyeri boga ka sedih boga sadayana aya sami Rasul ge lapar hoyong tuang kitu sadayana oge mislukum sami sareng anjeun ngan bentenna ari Rasul mah yuha kengeng wahyu ti Allah ilaya ka kuring saur Kangjeng Rasul kitu bejakeun ka jama-jama kuring teh sarua jeung anjeun sok lapar sok nyeri mun katingang nyeri sami annama kana yen sanyana ilahukum teu aya anu tiasa disembah ku anjeun ilahu wahid kajaba Allahu wahid anu maha esa teu aya anu wajib disembah kecuali kajaba atau angin Allah anu maha esa. Paman kana mangka saha jalmina kana anu bukti
yarju boga pangharapan atau berharap liqa arabihi papendak sareng perjumpaan sareng pangeranana itu jama-jama tegasna nikmatna ti Allah dipaparinkeun di yaumil akhirat fal ya'mal amalan solihat mangka kudu beramal amalan solihat ku migawe amal soleh anu tadi teh wala yusrik jeung teu meunang musyrik anjeun bi ibadati kana sesembahan kana ibadah rabbihi ka pangeranana itu jama-jama ahadan saurang ogenan jadi teu kenging musyrik ka Allah kunu sajena kecuali urang kudu ibadah ka Allah tanpa pemusyrikan eta anu bakal kengeng surga firdaus musyrik teh kasebatna aya musyrik anu ageng contohna menyembah berhala atau anu sajena atau seueur anu katingal zahiriyah musyrik ngan anu nu dipaurkeun mah musyrik sogir nyaeta musyrik anu teu katingal contohna ria ujub jeung takabur eta ria teh musyrik eta dengan musyrikna musyrik kecil ongko ka masjid tapi hayang katingal batur hayang ka puji batur eta kalebetna musyrik sagir kahade kudu hati-hati barakallahu li wa lakum mugi aya manfaatna sakalimah dua kalimah insyaallah patepang di anjing dina surat anu enggal nyaeta surat Maryam tamat alhamdulillah suratul kahfi sadaqallahul adzim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.